Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring ayeuna bade neraskeun hanca carita kasarung kaliang maung carios ieu karangan simkuring pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana satu acan simkuring neraskeun hanca cariosna anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula channelna supados channelna leuwih majeng deui sareng simkuring dina medar sadaya carios-carios anu dipedar ku simkuring dina ieu channel leuwih sumangat deui nya wargi. Atuh kaum dangu oge di mana bae anu ngadangukeun sareng resep carios-carios anu ku simkuring dipidangkeun dina ieu channel tiasa kahibur ku sadaya carios-carios anu bakal seueur ditayangkeun dina ieu channel ku simkuring karangan simkuring sadayana. Mangga supaya teu nyangkolong kana waktos urang kawitanan. Ayeuna urang tuturkeun kaayaan Mang Uding sapara kanca anu lumpat muru ka lembur Cihideung hayang nempok kumaha kaayaan sawah Juragan Dirman anu ayeuna geus diparentahkeun ku Mang Omon ngaliwatan mau anu diembat ku Mang Omon supaya nganterkeun sakabeh bagong ka sakabeh sawah boga Juragan Dirman. Barang maranehna nepi ka eta lembur harita napas maranehna teh kacida sesekna kulantaran lumpat sakala lumpat lampet hayang gara-gara nepi ka pasawahan boga Juragan Dirman. Mang Uding jeung sakabeh baturna marencrong kaayaan sawah anu bener ayeuna mah ruksak surah sawah Juragan Dirman teh dina waktu harita digasak ku sakabeh bagong anu ngarebu campuh eueuh anu nyisa satangkal oge ngan saukur sakilat kulantaran da lain bagong sambarangan eta mah bagong kajajaden. Jadi teh dina ngaruksak sakabeh tangkal pareteh kacida gampangna bener euy bener tempo anjir dalamun bagong biasa mah moal kawas kitu kacida terehna waduh bener-bener hayang apal kumaha isuk euy Juragan Dirman ngamukna ka sakabeh pagawena hayang ngadenge euy resep ningalina tempo anjir eta bagong ngagalak sakitu edan jeung tapi mau anu diciptakeun ku Juragan Omon kamarananya ayeuna mah di dieu mangan tinggal bagongna hungkul. Cek Mang Uding nyarita kitu bari muterkeun teutepanana. Atuh duka meureunana geus dibalikeun deui diembat deui ku Juragan meureunana keur naon mau tengan saukur nganterkeun bagong-bagong ieu hungkul ka dieu meureunana geus nepi ka dieu mah maranehna baralik deui ka kandangna meureun sugan meureunna bukan kandang meureunana cek salah sahiji anak buah Mang Uding bari seuriletik aya bae memangna mau kawas anu aya di alam manusia kudu di kandangan atawa di leubeung eta mah lain mau sambarangan kawasna mah Juragan Omon teh buka kemampuan hebat euy lain saukur pinter gelut hungkul geuningan bisa ngajelmakeun jadi ribuan maung kitu anjir teu nyangka euy aing mah teu nyangka pokna salah sahiji baturna oge nyarita kitu geus ulah mikir anu kas kitu eta mah urusan Juragan Omon urang mah saukur gawe tong buka pamikiran naon. Cek Mang Uding harita langsung megat caritaan sakabeh anak buahna kulantaran Mang Uding mah geus apal di mana Mang Omon beunghar teh kulantaran baheula Mang Omon
ti manehna menang pituduh kudu datang ka Gunung Wilis. Jadi teh Mang Uding mah geus apal sagala rupana jeung deui geus niatkeun dina hatena rek nutupan sagala rahasia Mang Omon. Tapi kan tetep aya penasaran Mang, geuningan Juragan Omon teh elmuna kacida hebatna. Urang mah boro-boro ngadatangkeun ribuan maung hiji ge nyaho teuing atuh bisa ketang lain nyaho teuing teu bisa. Ek di mana ieu naon ngadatangkeun anak. Cek salah sahiji anak buahna anu can ngomong harita nyarita dia geus cicing tempokeun ulah cileureut tempokeun bisi aya nu kaliwat teu diruksak we tabagong urang kudu dilaporkeun ka Juragan Omon geus ulang mikiran nu teu ngarti ku Arandika kulantaran kuring mah geus apal sagala rupana Juragan Omon matong heran memang ilmuna kacida luhurna. Cek Mang Uding nyarita kitu atuh geus kitu mah sakabeh anak buahna teh eueuh nu wani ngaromong deui Walti netep ka pasawahan anu bener-bener ruksak laning ngan saukur tinggal nyisakeun tunggul pare. Sanggeus yakin sagala rupana sesuai rencana Mang Omon, akhirna mah Mang Uding saparak ancang teh nangtukeun rek balik komo deui. Wayah geus hampir subuh, lamun maranehna tetep aya di dinya geus pasti lamun aya nu nempoeun bakal katuduh. Eta anu aya dina pamikiran Mang Uding harita, "Be, jang balik ulang laporkeun kaayaan ieu ngan isuk berang urang datang deui ka lembur ieu hayang nyaho urang dedengekeun jeung hayang neposak sacara langsung kumaha ambokna Juragan Dirman ngan ulah waka ulah naon ulangan cicing ayeuna di dieu bae sabab bahaya bisa aya nu nempoeun urang aya di dieu kayak disangka urang nu ngaruksak padahal makan sakadang bagong nu ngaruksak teh." Cek Mang Uding, "Heueuh mang coba ngedinging kuring geus tuduh teh ieu aduh mata tadi geus asa ruyap-ruyap kieu." Cek anak buahna nyarita kitu, "Atuh ayo ieu balik sakedeung deui subuh balik." Geus kitu mah Mang Uding miheulaan ninggalkeun eta patempatan dituturkeun ku sakabeh anak buahna. Teu karasa waktu teh nyerelek ka cida terehna puting harita anu teu apaleun jalma-jalma mah di sawah anu kacida alusna parena boga Juragan Dirman geus ruksak. Akhirna mah bray berang geus saperti biasa pagawe Juragan Dirman sok kontrol sawah komo deui. Sawah teh sakedeung deui panen tapi barang nepi ka eta pasawahan ngadegdeg eta pagawe teh kacida bengongna matana molotot nempo ka tengah sawah anu kacida legana teh ayeuna mah geus eueuh parean tinggal tutunggulna hungkul. Alah nah kuningan sawah teh jadi kieu kapan kamari sore mah pare teh aralus kene saha anu manen tapi lamun aya nu nyolong oge piraku ngan sapeuting sawah hektaran kieu beres jeung deui eueuh tanggal pare-pare acan ngan saukur tinggal tunggul kabeh saha nu ngabanjutan pare jeung tangkalna nya. Gerentesna bari muterkeun tutupanana ka sabudeureun sawah anu ngaplak ngan anehna teh manehna kacida bingungna kulantaran anu ruksak ngan saukur sawah Juragan Dirman sedangkan sawah lain-lain anu nempel ka sawah Juragan Dirman eueuh anu ruksak.
boro-boro ning nepikeun ka beak kitu kawasna teh satangkal ge eueuh anu kacoceng hiji oge. Aduh lamun kieu mah aing kudu buat laporan. Aduh cilaka. Waduh kawas kumaha ambakna Juragan Dirman nya. Cek eta lalaki geus kitu mah teu dililakeun deui langsung leumpang bari pipikiran mah tegenah kulantaran bakal menang kaambak atawa diambak ku Juragan Dirman. Teu lila oge barang nepi ka hareupeun imah Juragan Dirman, anak buah Juragan Dirman anu ngajaga imah pada nanya, "Mang, kunaon geus balik deui? Lain tadi teh kakara kaluar ti imah Juragan Dirman, tapi ayeuna ngadon balik deui lain ka sawah tadi teh." Cek salah sahiji anak buah Juragan Dirman nanya gitu. "Bener, tapi ayeuna tewas. Aduh sawah teh eueuh, parean sahiji acan beak ruksak teh can madog. Tinggal tutunggulna hungkul sakabehna ge eueuh buah buah-buahna tangkal ge eueuh." Cek eta lalaki langsung nyaritakeun saujratna. "Hah? Anu bener Mamang, sok nyarita teh kawas teu hidang pisan piraku sawah hektaran eueuh sa tangkal-tangkal acan. Jeung deui kamari oge uing teh kapan ilu nempo sawah nu rek sakedeuk dipanen, piraku ayeuna parena geus eueuh kabeh. Da sadayan anu nyolong ge moal mansa ukur saputing mampu nyolong sa kabeh pare anu aya di sawah. Lamun nu manehna sa kampung mah meureun heueuh bae, tapi teu mungkin piraku padog jalma sa kampung aya bae ulah heureuy Mang, ulah heureuy." Cek eta lalaki nyarita kitu bangun teu percaya. "Jeh, teu percaya mah jig ka ditu jig. Ayeuna mah ulah loba omong jig, hayang bukti ku serangan tempo jong. Tarampo. Kuring mah ayeuna rek ngalaporkeun heula ka Juragan Dirman, percuma ngomong panjang lebar oge jeung maneh mah. Pokona mah bisi maraneh nyangka kuring ngabohong, jig bae tempo supaya jelas." Cek eta lalaki harita langsung ngaleos teu ngomong deui kulantaran geus hayang ngabejakeun sagala rupana ka Juragan Dirman. Teu lila oge manehna teh geus aya di hareupeun panto imah agreng Juragan Dirman, langsung keketrok kana panto. Sampurasun Juragan, sampurasun ye sing abdi bade ngadeus deui Juragan. Cek eta lalaki bari terus-terusan ngetrokan panto. Teu lila oge kolotrak panto imah teh dibuka lol. Pambantu Juragan Dirman ngelol tina lawang panto bari nanya, "Jeh Mang, lain tadi teh kakara indit cenah rek ka sawah, piraku ayeuna geus balik deui. Aneh-aneh teuing, kakara geus satengah jam manyang ngadon mariksa sawah teh sakedeung pisan. Ulah kitu Mamang, kawas teu digaji bae ku Juragan." Cek eta pambantu bari neuteub ka eta lalaki. "Puguh oge kuring teh keur kacida bingungna kusabab sawah teh geus eueuh parean hiji acan bibi. Ayeuna mah geura calukan Juragan pamagat jeung Juragan istri. Kuring rek nyaritakeun segala rupa anu kajadian, matak bingung." Cek eta lalaki harita langsung nyarita kitu. "Anu benar Mamang, ulah sok capuk teuing. Piraku sawah lega hektaran gitu parean hiji acan sok ningkat teh sok kabina-bina." Cek si bibi bari ngogodegeun sirana. Kuring mah lain heureuy bibi, bisi teu percaya mah cig tempo sorangan ka ditu ka sawah. Da ngomong kitu kieu oge percuma. Aya teu percaya cig buktikeun lamun omongan kuring bohong. Di nenggeulan kuring oge teu masalah cig. Ayeuna mah calukan heula Juragan istri jeung Juragan pamegatna supaya datang ke harapan kuring. Oke urusannya bibi hayang percaya langsung mah jig bae
teangkeun ka sawah supaya bukti ucapan kuring geus ayeuna mah loba omong. Geura calukan juragan, cek eta lalaki. Atuh akhirna masih bibi teh sanajan pinuh ku rasa penasaran jeung bingung ngaleos nepungan Juragan Dirman jeung pamajikana anu kabeneran keur ngobrol bari ngopi di rohangan tengah. Punten Juragan, itu si Mamang Karmin datang deui. Saur nama aya dicaroseun. Sim abdi oge kacida kagetna saur nama pareteh lebih sadayana di sawah teh tos aya parean tinggal tunggu hungkul sadayana Juragan. Cuk si bibi langsung nyarita gitu. Naon bibi? Ah, si bibi mah aya bae ngomong teh teu pararugu manya sawah can dipanen can naon coba geuning lega geus eueuh parean tinggal tunggu hungkul sok capruk. Cuk Juragan Dirman jeung pamajikana langsung nyararita gitu. Bari naoge waras atawa ngimpi maneh teh bibi? Sok padu bae ngomong teh. Cek Juragan Dirman. Sanes Juragan, sim abdi mah teu ngimpen teu naon, leres kitu anu dangu ku sim abdi. Ti Mamang Karmin ayeuna mah cik bae tepangan tuh di payun. Mamang Karmin teh ngantosan Juragan. Cek si bibi langsung nyarita kitu. Atulang sakedeung Juragan Dirman jeung pamajikanna teh ngahulang bari saling tetep. Aduh, aya bae sok nganyan lelucon teu pararuguh. Ayeuna mah atuh ayo ibu urang tepungan si Karmin hayang nyaho ngadonyeun lelucon naon ka sawah teh ngan saukur sakrejep kapan teh tah mari sapare supaya jelas-jelas bener tinggal panen urang teh tinggal nitah pagawe-pagawe anu sok manen. Aya bae ayo yuk segitu mah harita Juragan Dirman jeung Ibu Rotiah narangtung ninggalkeun si bibi anu keur nangtung ngahulang soalna pinuh ku kabingung jeung rasa penasaran hayang nyaho bener atawa henteuna anu dibejakeun ku lalaki anu ngaran Karmin. Teu lila oge Juragan Dirman jeung pamajikanna teh geus aya di hareupeun Mang Karmin anu masih kene nangtung teu wani diuk kulantaran tara wani meulaan diuk lamun can dititah ku dudunganana. Tapi saenggeus Juragan Dirman jeung pamajikanna diuk mah harita Mang Karmin ge langsung diuk saenggeus dititah ku dudunganana diuk di hareupeun maranehna. Ayeuna pok caritakeun bener omongan si bibi teh maneh nyebutkeun sawah teh ruksak ludes tinggal tunggulna kabeh ningkah atawa kumaha Karmin jeung deui maneh teh ka sawah teh sakarjep pisan aya naon atawa aya nu tinggaleun ulah loba ningkah isu kene ieu teh. Cek Juragan Dirman langsung nyarita kitu. Bener maneh mah aya bae kuring ge apal maneh teh tukang ningkah tapi ulah ningkah kabina-bina sia pake ngomong sawah beak parena beak tinggal tunggulna hungkul sok kacapruk teuing maneh teh Karmin. Lamun butuh duit teh ngomong bae atuh da ku kuring ge pas dibere nu penting mah gawe maneh teh kebenar gawe teh ulah ningkah kos kitu. Harita Ibu Rotiah oge langsung nyarita kitu bari nutup mencerong kana beungeut Mang Karmin anu tungkul. Hapunten Juragan, sim abdi mah sanes eueuy leres kitu. Ayeuna teh sawah teh tos aya parean sadaya ngan kacida bingungna geuningan anu seep pare teh ngan saukur sawah ngan saukur di sawah Juragan sadaya anu sanesna mah henteu teu aya nu ruksak. Aneh abdi oge sanes eueuy sareng teu ngimpen abdi mah Juragan. Naon maneh teh bener eta teh. Sia teh lain nikah Karmin nu bener kabalik gobong teh sia.
tong nyeun kaambek ka aing sia goblok. Harita Juragan Dirman langsung ngamuk. Ibu Rotiah oge sarua sekaligus langsung nangtung bari nulak cangkeng bakat ku ambek. Ih hapunten Juragan, sim abdi mante nyeun reka bahasana naon ayeuna mah bilih teu percanten mah hayu sareng abdi urang tingali ka ditu, lamun bohong mangga bari dicarekan atau bari digebugan oge. Memang eta kanyataana teh ayeuna pareta tos teu aya sadayana Juragan. Cuk Mang Karmin nyarita deui leuwih tandas atuh uleng sakedeung ngahuleng tapi bakat ku panasaran jeung aya ngabuktikeun beureunan harita Juragan Dirman teh teu loba nyarita deui barang jeung pamajikanna teu bebejak ka anakna Lisnawati anu can indit ka kampus langsung ngingkig dituturkeun ku Mang Karmin jeung anak buah lainna anu pada penasaran hayang ngabuktikeun kumaha kayaan sawah teh. Barang nepi ka sawah atuh Juragan Dirman teh jeung pamajikanna jeung sakabeh anak buahna ting harulang matana molotot teu ngicep kulantaran geuningan anu dicaritakeun ku Mang Karmin teh kanyataanna teu salah. Edan anjir setan saha ieu nu wani maok sakabeh pare aing piraku ngan saukur saputing jeung dieueuh tapak jalma liwat ieu mah nakaman di jalana anu madog teh tapi teu mungkin madog jeung tangkal-tangkalna setan saha ieu nu wani ngagauh ka dewek anjir pare beak duit beak emas beak naon teuing ke ieu setan teh goblok. Ari dit sia kabeh tempuan kan itu belum ngejar lu wae goblok. Harita Juragan Dirman kacida ambokna begetna teh kawas beusi atah meulem ku kacida ambokna. Bener saria teh kumaha digawe teh piraku nu nyaho sawah nepi ka beak kieu duit behak mas beak ayeuna pare deui beak. Aduh Gusti nareng kumaha ieu kahirupan urang abah abah bapak. Aduh Gusti aduh ampun aduh kumaha ieu teh bapak. Aduh harita Ibu Rotiah oge ngomongna teh walah weuleuh teu paradugu bari tarus ceurik ngagugu kulantaran kacida sieuna hirup malarat. Waktosna kabujeng seepnya cak dugi ka dieu heula kumaha terasna kayaan Juragan Dirman sanggeus nempo sawahna ruksak ngan saukur tinggal tunggulna hugul sakabeh parete cak dugi ka dieu heula insyaallah kapayuna urang teraskeun kumaha kayaan maranehna sakabeh sanggeus nempo kaayaan kitu jeung deui rek kumaha sepak terjangna Mang Omon saterusna sanggeus hasil ngabalikeun bagong-bagong anu ngaruksak sawah Juragan Dirman sorangan. Cak duwi ka dieu sapunyere pegat simpai paturai patepang deui bangga permios.